Maka diibaratkan ku Allah dina Al-Qur'an kondisi jelema lain dina neraka teh la yamutu fiha wa la yahya hirup henteu paeh teu artina saenang-enangna bagi jalma kafir ngarandapan siksa Allah anu kacida nyeuna bagi jalma mukmin sesuai dengan dosa-dosa anu digawe. Nyurui pan supaya hadis sahih kan. Hadis sahih. Jadi panglina siksa neraka kan nincak ruhak neraka. Nah nincak naku suku anu molotok tapi ka hulu-hulu. Heeh. Kan urang mah lamun nincak ruhak suku mah ngarejet beres. Paling aya gempeng doang dengan meledoknya. Dina neraka mah henteu. Bahkan erana dina neraka ke erana ku Gusti Allah di akhirat, bahkan jadi siksa erana ku Gusti Allah teh. Eta marolok kulit beungeut. Urang era ku mitoha kan nyaman-nyaman endog kan paling geureun hungkul. Tapi lamun dina akhirat mah nalika urang disiksa ku Gusti Allah, bukti era ka teh kudu jadi siksa wae, marolok kulit beungeut. Nyeri jeung era ini menjadi angkat daripada era di akhirat ini gede ka era ka Allah di dunia. Teu salat era begitu. Daripada anu begitu. Oh, dina ka Gusti itu salat lah, itu bisa disebut itu marolok we beungeut eta. Jadi siksa era. Luar biasanya. Oh menjadi, aku ngarang aja siksa mah waktu terjadi. Waktu terjadi, siksa mah, waktu terjadi. Nah itu setiap jalan masuk karena neraka disiksa, ayat kayak perlindungan orang-orang tertentu dengan syafaat Nabi, barokah sedekah, ayat masuk nama karena neraka. Kan santuy bae eta mah, Pak. Iya, sama. Muncul di bahasa urang kan nama kopi masih. Eta dina neraka bisa ngomong gitu kene. Aya mana contoh hadis. Hadis yang menyebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri anjeun tina saeudeuna neraka sanajan ku sabelah korban. Sanajan ku sagelas sai aqua. Sanajan ku sapotong tulang dibikeun kana kucing. Niatan mudah-mudahan ngajaga karena setina api tina saeudeuna neraka. Bisa jadi kana neraka mah jadi ba. Gus kana neraka karena dosa sejen. Karena aya amal sedekah anu ikhlas tak terus sampai sekor mamanya. Biar aku kudu teu ikhlas. Pasti lagi ikhlas panetanya. Atau 11 kali aqua pasti ikhlas. Atau merek ulang karena Gusti pasti ikhlas eta insyaallah ikhlas. Kasan aya jeung ngaberi kucing seni paraban ku anu 3.000 we jeung wae. Bisa teh nah aya paraban oh jelema ngaberi kucing mungkin pameretna. Kecuali nyolongnya. Nah kita kucing sok kilo dibangun gitu doang. Kucing beri gerak. Kucing apa setan kadangan. Dibuat beri kurang gerak kucing eureun. Gila kucing mah. Wah, tiba sakit. Lamun ditipu apa kana gede luar biasa. Genah. Eta uling masuk balatan kan. Makanya luar biasa si Oyen eta. Si Oyen eta ulah lagaan. Si. Kucing ada. Kucing beri kucing kurang gerak mana lagi? Iya. Nah, tebenan. Kalau mending lamun eta ini dileutna eta. Lamun PRT nyaho kana bahasa kucing, eta nyeri hati. Tebenan. Itu. Ih, ngomong kan tadi nyaho. Tapi mana nyaho kana kucing. Tebenan. Ngalet aku kucing. Tapi lo jangan pakai lalagan. Kucing. Kucing kan yang diberi nama sama kita kucing. Apa ini para jamaah sadayana? Jadi antara gerak jeung cicing jeung gerak antara maut eta mah kabeh perubahan mah di dina urang eta ge moal jauh karena perubahan sakali alam semesta. Eta teh ngabuktikeun anyarna alam semesta. Berikut jin. Nah, cenah mun jelema aya nyembah kana jin atau minta kana jin sabarna jin sabarna mengke aku rada-rada aya. Nah, Allah abadi sakabeh jin. Panggilalina jin iblis, bapakna jin, panggilalina namanya anu baheula jin Nabi Adam teh, tadi bisa Nabi Adam ngagoda Nabi Adam. Tah eta iblis punya mah panggilanna. Engke begitu jelema geus marawat kabeh kakak-kakak nage paeh geus digodaeun. Selagi aya keneh godaan kita, Rabbi andirni ila yaumil